Bisa jauh-jauh ngobrol, bisa curhat, Berasa pada reda ayo nama si bibi ayi kumaha bibi nurut cupunya putra raja leres Raden Pandu alus laur hade tangtung teeta semohon dedeg sampai rupa hade patut ngayuk rupa tementa bari ditami ku sopan amis budi bari jeung sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawadho aduh pegayung-yunan da budak da biasana aya anak raja mah sok gede hulu dan pika keheuleuh biasana mah tapi ieu mana urang kalih tapi kalucu aing keur ngumah wadah oge aing anjeunna bade ka WC kumaha teh ngaliwat ka bibi punten bibi kalangkung eta putra raja ka aing tapi ka kitu dugi ka DP hanap asor mah hayung yun pantes jadi pamimpin da teu rugi atuh bila ngomong kitu sopan santun nama tak ngeunah kana hate teh lu semua kadenan da kungsi aing mah naon digawe teh di nu beunghar teh eta anakna kumaha teh aing ngaliwat teh bari nalapung ka teh haling sagoblok mah halang jalan sajabat dicamplak atuh aing teh disuntut cek aing teh mangga aden bari hate mah nyeri tangtos da urang teh boga rasa atuh tapi we teh Gusti Pandu mah kulang beuki dieu beuki ka harti dan kantos kumaha bibi horeng wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah teh lain nganukur disebutkeun da bebenyit ke becus barudak teh bisaeun si horeng geuningan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah teh eta rasa nu sabenerna rasa perasaan we dina diri urang teh mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan sumuh tah eta rasa eta geura sholawatan ai oh kitu gedean sholawat teh sama kiripik lain mah ecin Kang Bob Bob putra yang kiripik teh capna mah ici mereka sohor ka mana-mana Bang tuh ke Singapura batur mah budak ngorah nepi ka kitu nya kiripik teh tidak kiripik aya naik mikir kalau lobana di urang mah ayeuna geus gengsi geuning ngadahar sampul ngadahar kiripik teh da eta nu dihakana hamburger hambur duit ger pasea di batur teh hamburger pisah hotdog fried chicken naik urang teu bisa nyebarkeun kiripik tingali eta dicontohan baheula aing balik ti Kadipaten geuningan aing subuh kumaha teh ini geuning ngabebelah we meureun Surabi bari yang Surabi teh teu ngeunah geuning
Tapi tidak sangat aja nak kuayana malalikir tinggal di geger kalong tuh Surabi. Sedan ngumpul ngajajar numulina ge. Numulina ge ngantai. Surabi. Allah. Di luar negeri aja disebut Surabi. Tetep nini tak mimitina jeung dagang ge. Pemikirannya di Surabi ya, Surabi hanet di geger kalong baheula mah disaritem teh Surabi lain Surabi eta perdagangan karena itu ya mah Surabi bejat lain pikiran teh lain bejat kayaknya bejat moralna goblok eta manu kawa Surabi itu nya bener Ui Cilembu nepi kau sohor leuwih ti hamburger ngeunahna teh pulan teu gula langsung alam teh mamis lagi diurang daek pikir mah teu kurang ieu mah kiripik pelas diurang tina sampe mimitina ge da Allah mah hiji we ngajakeun teh sampe saek dek disebarkeun dek jadi kiripik dek jadi comro jadi abu jadi naon wah rupa-rupa loba tina sampe ge pek sebarkeun mikir bener ayeuna ieu kiripik mah isi parantos legal parantos sah di Departemen Kesehatan sumohon kompos geus go internasional kadenge tadi geuning mah kejeng di Singapura ka Jepang ieu kiripik mah icih teh Kang Bob sareng garwana anu keneh karasep tur gareulis leres dinoakeun geulis tawakal kitu mudah-mudahan sing kapetik hasil kalabuakna amin tamih-tamih deui rezekina kiripik sing langkung majeng langkung nyebar amin nya amin oh ngan wayahna we naon aing ngaran-ngaran ka jelema maju mana sok kitu sok aya sisi gigi aya hambatan bae dalam mun eueuh eta mau maju pokoknya teh sina mikir aya wae komo dina ekonomi mah wah banyak bersaing atuh saingan ekonomi bersaing pek tapi sing sehat hate mi HP mana puguh hate dipangpalerkeun ge hese bener mi HP malahan dawuhan pangeran oge qad aflaha man tajaka ha didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema nu geus ngabersihkeun hatena leres pek kudu bersih hate manya aing urang geuningan aing pikir sabada isya subhanallah malah kaitu nama maka jangan nalkeun tasbih gini tasbih 1000 kali gini sakali sapeuting teh subhanallah nganalkeun tasbih lain ulah make tasbih ngan bisi pikiran engke fokusna teh kana jumlah museur kadinya dibeja-beja geuning euy urang ngapeuting ibu subhanallah teh meunang 1000 urang 1000 cenah kana jumlah fokusna teh lain ka Allah pada Allah teh hitung lain eta eling ka Allah teh dibates padahal Allah ka urang mah ungapoe sok kiceuk sapoe sabarakali wah akang teh coba bayangkeun lamun mata teu ngiceup polotot jeung teu ngolian deui sabarakali napas sapoe keluar ka jero sabarakali sapoe genut ke jantung mana aya Allah teu hitungan aya sia hitungan bener pinter kode nu kitu teh bener bibi nya nu dirasakeun mah kitu itu sampai di dieu we aing mah santren di bari mah santren aing di daerah raja teh ieu teh aduh Gusti Abiasa teh wah luar biasa kasawuranana teh sapok-sapokna teh menit pikiraneun
jelas karasa ku bibi karaos bibi bener tah kitu aja leres bi rumasa bibi oge ayeuna maut nyere kapuhuk alus katungtungnakeun hirup teh kebae ayeuna make jeung kabulimio perhiasan renceu ayeuna mah boga HP BlackBerry kulit layar tangan sentuh aduh kulit ayeuna mah bodas mah awak layar sentuh aing canggih segala kasorang ayeuna mah jauh hirup keur budak mah manehna jauh sehat dan rumah saya keur budak teh aing mah heueuh yang syarat ibu budak prihatin ti leuletik atuda umur naon keur dikandung ku hinung 3 bulan teh bapa teh cenah geus maot baheula teh ngabeca da maksudna bapa teh katabrak bemo eta di pasar babatan iya geus sataun indung nu maot jadi yatim piatu yang boga duit teh aing make jeung ini kaparapatan Sudirman dari dinya di dinya lampu merah aya mobil aing menang duit teh tina lampu merah aing teh aya lampu merah mobil teh pan areureun di dinya aing teh ngamen sopir bari ngalagukeun bari goyim kitu mah pantes negara menang balik sorangan umur 8 tahun teh geus aprak-aprakan 8 tahun di dalam bulan aya nu ngagusur kana rea sisir rea aing harita diperkosa teh rumah aing nempok rea teh gebeg trauma bener-bener umur 8 tahun teh aing teh geus blong geus ulah parawanan tos tidak ada apa-apa udah polos umur 15 tahun sapoting teh kulimaan supir angkot bener-bener tong sok tudang tuding ya supir angkot kalau mah supir angkot teh kemana baru itu menaheun kan kudu make otak ngomong teh ada da di bawahna kana angkot penumpang dina angkot nu ngagusur aing teh ada yang ini disalahkeun wae dari geus kitu kumaha teh malah umur 20 tahun ka dieu mah jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak dina katumanan aya da eta we aweun nu merkosa 3 poe teu ka jangar lamun ngarokok mah kecanduan tah ayeuna teh aing teh keur jangar teh nepi ka digawe ka Singapura menang 1 tahun. Wah, jadi TKW nya kali itu. Tuluy ka Saudi Arabia ka Jeddah. Kecamatan Anir itu. Oh nya Laut Merah. Aduh, pengalaman. Di Jeddah mah aya air mancur nu tarik teuing ka luhur. Wah. Nempo we sepeda Nabi Adam. Dina trotoar ini. Sepeda Nabi Adam gede gede teh. Lain boga sepeda mikir aing tiba retor teh kae can kapikiran. Boga sepeda Nabi Adam teh keur sorangan mun baheula teh. Geus boga sepeda saha nu nyeun banang. Beureun nu nyeun banang teh kucing. Boleh didenge teh. Di zaman baheula mah tuh caraya bengkel. Gitu. Sadeun kirining. Ari kucing karek balik di Batam. Aya deui. Oh, nasiban eta ieu. Kumaha ulah dibi? Lantaran dirieuna tukang diperkosa, tukang merkosa. Aing digawe di Arab teh, diperkosa di ditu. Ampun, Urang Arab. Da kumaha Pagangkeun ku sia.
waktu riwayat kumaha ke diperkosa atuh. Dari itu mah geuningan teu lepas di cadar. Cadar pano. Udah urang teh kudu adaptasi. Budayana gitu. Urang ka itu kudu make cadar. Panone nu kadele dengan Manehna mah ka dieu tara make ikat. darah. Oh sing saling ajenana eta budaya goblok gitu. Mogan pakai ikat teh kieu mah. Mun geng bangsa urang oge geus gengsi geuning make pangsi make ikat teh padahal nu urang teh. Budaya urang. Budaya urang pakaian gitu teh. Oh cenah lamun maneh teu make jilbab di dieu lamun teu make cadar eta teh islami. Da si Firaun ge sarua make nu kitu baheula teh make gamis. Pakai gamis. Anger we. Kalakuan mah. Angger kalakuan mah jahat, dari soal baju kejahatan hati. Ya iya. Oh, terjadi ukuran begitu mah hate. Akhlak ada. Jadi Semohon teh. oh eta di Arab aing dunungan teh. Naon Dari itu mah can boga pemajikan geus kolot oge. masih umur 40 Tapi pengusaha, lain pengusaha digawena teh di Pertamina. Raja minyak. Oh, aing teh keur bubuhan aing rasaan teh dunungan teh tos angkat. Ade. Boro-boro gadal cadar teh dibuka. Rasa mana usaha Ari baju kaos jeung rok. Ngepel aing teh. Gusrut. Ari brai teh panto dibukakeun ku dunungan aing mun asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Oh da loba bejana geuninya aya TKW itu mah disiksa, aya nu diistrika. nyampurkeun ka aing bari molotot rumasa aing ayeuna di paehan teh. Pada teu make Nganggakeun deui ka Gusti. pada kan tinggal di orat. Oh nya eta lume eta sadar dibuka boga dosa teh. Ngono aing nyampurkeun geulig-geulig teh aing dibawa ka imah langsung ka kamar Amui. guprak dina kasur anu ngemplat teh geuning. Anu make per maksudnya. Heeh. Ngadeg-deg aing dibubutkeun dina spring bed teh. Yo, ampul-ampul. Eta mah godong mang leungeunna teh. Kaos aing teh dibuka ku manehna. Oh, Rok diporosotkeun. amui. BH didudut. Celana jero digunting. Gabruk teh deuleu. Aing digaleng. Gusti tepi ka indah. Diperkosa teh batur mah nyari hate aduh. Ieu mah indah. Nyari teh indah kumaha 2 tahun aing teh manggih. Da sarua jeung sia maksuan aing oge. Sarua Nya manggih suung. sarua normal benernya. Urang dieu mah wah henteu Aso. bohong boga gerakan itu gerakan ieu teh urang itu mah asli. Asli kata bibi. Makanya aya gerakan kerecek marmot. Ajul gedang. Santok bogo beldog reyon. Wah. Gunung rugrug. Nah kumaha gunung rugrug. Gerakan gunung rugrug teh tina spring bed teh aing ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot. Gantel we aing. Dilawan ku aing ku gereyem nilem. Ngajengkang tadi gitu kan mana. Ajar teh toyib. Anak. Naon? Ari toyib naon uing teh nyaho. Bahasa Sunda nama hese asup toyib teh. Kalau anak Arab bisa goblok ngomongnya. Tauhid namanya eta lain patung menang jelema eta mah karya. Tapi patung nu mana ari bibi teh? Ai patung diharamkeun teh asli namanya eta urang dahar beuki nginum beuki udud beuki ai digawe mung
Ai pangabutuh gede. Pangabutuh gede, tanu kitu teh matung, tanu kitu nu kudu dipekrek teh. Oh. Teh di mana kanu kitu datang rezeki teh. Da moal nu lagrak di langit. Nya. Bener. Pek asep pengusaha keripik mah hiji Laras. ngeureuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge geuning teu burungna di sana pun mumuncangan. Sumuhun. Amin. Tingali ka handap bageur seueur keneh fakir miskin seueur keneh rana jompo. Rana jompo pakir miskin. Wayahna di mana hidup menang bati 1 juta teh 2,5% geuwat bikeun. Hampir 25.000. Nyai Sumuhun. eta teh tolak bahlak. Tolak pahala. Pikeun nama hadir. Nah kitu aji Laras bibi. sajabana ti sedekah jariah teh nyai. Lah. Pek gedekeun kahadean kasep geulis didoakeun ku bibi. Amin. Hidup cing mujur, ulah lali hormat tuang ibu tuang rama. Karena Eta anu ngagedekeun hidup, eta anu ngadoakeun hidup nepi ka jadi kitu ayeuna. semua laras bibi. Upami kagungan putra engke hidup, pek sakolahkeun anu junun pasantrenkeun. Nya, ka eta realisasi tina marhabaan teh. Lain dari riungan wae nguah tumpeng ai marhabaan teh. Oh eta pek tuluikeun abeh nguah. Ameh Pak. Tapi realisasi teh nyaeta imah ngabageakeun budak teh manian susuan dah bere barang hakan ku rezeki nu halal. Besar gede sakola Nyai sakolahkeun pasantrenkeun ta eta aslina marhaba teh. Sumuhun eta si orang balik deui ka ibu ramana. Heeh. Aji Ulan teu. buktina ayeuna ku berhasilna tina kiripik kira-kira Kiripik sampe ayeuna bisa nanggap wayang golek kaumuran keneh ku bibi ku bibi bisa ngahibur. nyaeta ngalestarikeun seni tradisi. Laras. Ai seni tradisi teh eta teh akar budaya nasional. Laras. Hidup ayeuna tos nanggap wayang nyaah mideudeuh kana seni tradisi. Wayang golek khususna nyaeta pikeun nakis budaya-budaya deungeun di luar negara. Katenan pikeun nyari Dalamun eta kiripik capna lain mah icih waing disarekan. Oh, eta teh. Da investor asing mah usaha di urang dina bungkus permen teh Doraemon, Power Ranger. Jadi budaya-budaya deungeun dibawa ka dieu. Ka dieu aya budaya urang diare-arekeun. Budaya teu bisa adaptasi jeung budaya di urang kahayang teh atuh dina bungkus-bungkus permen atawa dina black kurupu, gambar cepot, Gambar cepot, gambar anoman, gatot kaca da boga di urang heuh. boga budaya. Heeh. Ari kahayang mah Kitu. Gambar-gambar Semar atuh dina sukro teh. Eta loba nu ngaharamkeun man. Heeh. Nyetak itu. Wayang teh cenah haram, dah heueuh atuh bener wayang mah haram cobaan leg-leg. Kamu teu melag nanti korok. Jadi Eta jelema montong kerdil otak teh kubu Islam teh jemar. Jemar, sira pinter, sira jemar. Tah kitu ayeuna Semua bibi nuhun. didoakeun hidup kas geulis pengusaha keripik kasep sing langkung nyebar deui nya Kang Dimas Gilanjar, Kang Dimas Ginanjar sareng si Nengna sareng garwana. didoakeun ku bibinya Semua jeung tepangi ka Bapak Lurah tenan. nya kepala kelurahan di dieu Laras. nganuhunkeun ya ka Bapak Wali Kota Bapak Dadah Rosada Ya. bejana rek nyalonkeun gubernur. Sumohon berak partos kula. Oh didoakeun we cing hasil. Amin. Amin. Hah? Amin. Mudah-mudahan we. Oh saha we rek nyalon gubernur didoakeun we. Doakeun. Sanajan aya 100 oge didoakeun we. Doakeun. Cing mareunang. Oh, teu mungkin hari menang kabeh mah. Naon? Calon gubernur teu mungkin. Aing mah nu agama dengekeun aing mah. Agama kumaha? Kabeh sing meunang ridho Allah. Oh, eta teh. Aing ngaran-ngaran meunang ridho Allah mah anu meunang moal nepak dada. Weleh. Nu eleh lapang dada, eta teh ridho Allah. Jadi teu pas
saya eta menang ngaranna. Oh, sumuhun ka hartos saya. Ya mana Sudon aing teh. Tadina. Gitu aja nya. Oh, sumuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.